lamun si Abdul Muhyi di pamijahan napak sancang set timbullah di pamijahan dan lain-lain sebagainya wali-wali Allah lain eta bae mentak aya bae isyarahna di guha ilah jalan ka ampel ilah jalan eta sakadar isyarat teu kudu kikituan. Nah iyalah manusia-manusia anu geus bisa ngatur ruh hiji ulah ria ulah yang katangen ulah yang kalem ku makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyawad urang piceun eta hiji be ibadah ka Allah nu rek ngaganjar Allah nu teu rek ngaganjar Allah nu ngarobahkeun nu nyicingkeun Allah ka Allah hese cenah Kiai uzlah singkiran jelema uzlah ka mana uzlahna ka gunung suka teu cenah urang ka gunung dileg-leg maung sia ji aya orai di gunung make aturan ti guruna supaya anti maung anti orai atuh aya anti ketika maung ka dinya set oh ieu masa pagodos jeung aing sarua jeung aing ja aing teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah kapagi jeung jelema ahli zikir oh cak maung teh kula milu di tukang ngamakmu mau milu di tukang jol orai set kapagi jeung Haji Pendik ini mamang saku ya nyana beus la ilaha illallah gombal la ilaha illallah gombal yang tarik yang kenceng lu bacanya tetap gua caplok aja. Ya nyebut Mansur S kan. Dileg-leg wae sia bohongan cenah Mansur S kan nama. Salome teman tuh kadinya. Aduh, masyaallah kan. Aya aturan-aturanan. Urang deuk norikoh kudu ka ahlina. Meujeunna teu ka gunung, meujeunna teu ka leuweung. Apakah urang di imah bae kumaha cak guru? Nu mantak murid di hareupeun guru kal mayit seperti mayit di hareupeun anu mandia. Tah kumaha cak guru bae deuk dikaallahkeun ku guru teh lantaran urang can bisa sorangan ka Allah ku cara gurulah ngutar atur teu meunang kaluar ti aturan guru boh babacaanana boh ngahadamna dan lain sebagainya la syekho ilah teu guru kecuali nyana hiji bae sumuhun daun sami'na wa ata'na lamun urang haju kaluar ti nyana ngajegang atuh boro-boro bertoriko ngajegang urang bae ngajegang jore ai awewe ono ngajegang deres ya tuh siapa mantep bae urang akan ngajegang teu beres siapa mantep baeran ibadah ke Allah teh horeganan aya nu khusus maka dengan doktrin guru Syekhul Mursyid nyana nyahoeun kana karakter murid andai katanya di masjid muridna di magrib bakal kajahoan kasalahan gitulah guru mursyid teu sambarangan nyana narima murid anu khusus lantaran dideuleu lemah-lemahna bakal jadi apa henteu mun dipelakan sebab kolbu bagaikan tanah ieu teh aya batuan ieu teh pasiran ieu teh gambrung dan lain sebagainya maka hanya guru mursyid lah anu nyaho ulah sieun tapi lantaran ku urang deuk berangkat bage geus diasukeun kana kitu daerah wilayah cinta baik wa annan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna jadi wali lah cek urang mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina beres geus sakitu urang na mah hees bae tapi urang jadi wali eta bae nu penting pasrah geus bae kos kitu nah ketika haul mere urang 1000 yang jadi wali ya geus beres engke gak dicoret jadi tuna ya Allah ya Rabb nah iyalah ketika berangkat dengan tata cara menang guru sesuai dengan aturanana mujahadah muhasabah riyadhah dikersakeun ku Gusti Allah teh setahun 2 tahun dibere rasa tek
Allah nangan hiji nyahoeun berangkat da urang jaku Allah ieu ngan urang masih di makom ikhtiar urang kan di pasaran ikhtiar sebab urang syariat engke mah leungit ikhtiar leungit teh lain leungit ikhtiar perasaan ikhtiarna dibalik sebab tauhidna ge bakal balik urang kuari tauhidna Allah aya dalilna aya dada melanana engke mah geus datang ka ditu ti balik sorangan aya dada melanana ya ne maluk dalilna aya Allah di balik sorangan urang ngabalik sorangan kuari wah tuh mikung sia akekok tama jalain balikeun perasaan sebab naon kuari kan perasaan cek Tuhan Syabdul Qadir urang nu endeu ka Allah ketika urang geus usul mah korenganan lain urang ku Allah ieu urang ge ditarik kuari mah perasaan urang sebab urang kakarak berangkat ke syariat nang urang perasaan urang nu endeu ka Allah teh bahasana ge endeu usul ilallah bahasana ketika urang geus usul ya orang salah korenganan ku Allah ieu ja urang ge boga nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya kuari nikmat imdad geus aya diurus ku Allah oreng nang Allah kabeh mantak ahli Allah mah nyaritakeun bahwa korenganan leuweh nanaon nu aya ngan Allah sebab ilmu Allah ngaliputan ka sagala-gala kudrat Allah ngaliputan ka sagala-gala segala-galana eueuh nu kaluar tina ilmu jeung kudrat iradat Allah atuh endek nanaonan urang nyebutkeun eta makhluk ja asli nama eta teh kudrat iradat minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu riwayatkeun ingsun ngariwayatkeun ingsun dan riwayatkeun saking Jubair kang putra nangki Mut'im muga nilar bendu sallallahu anhu saking Jubair riwayat qala halang ucap ya Jubair ngucap lapan masyaitu ana wa Utsman bin Affan lumaku ingsun ana tegese ingsun lan Sidina Utsman kang putra nangki Affan kamana lempangna ilan nabi maring kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam guna magang ucap ingsun sadaya ya Rasulullah kangjeng Rasulullah ataita banil muttalib min khumusi Khaybar nawahkeun Tuhan ing turunan Muttalib saking 1/5 Khaybar tapi watarok tanah lan ninggal tuana ingsun sadaya panwanahnu teh le utawi ingsun sadaya wahum lan banil Muttalib teh bimanzilatin wahidah ikut tetep darajat kang suwiji Gusti masihan keturunan Muttalib di 1/5 Khaybar tapi aya abdi sadaya henteu dipasihan padahal mah abdi sadaya sareng Banil Muttalib depan bimanzilatin wahidah nah waqala Rasulullah maka ngucap sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid ini pastine utawi Banul Muttalib dan Banu Hashim teh iku perkara kang suwiji Rawahul Bukhari ngariwayatkeun huin hadis sapa Imam Bukhari sami saur kangjeng Banil Muttalib Bani Hashim syai'un wahid satu derajat ngan aya rahasia itu mah numantak dibere lantaran lemah anjeun mah numantak teu dibere geus kararuan geus urusan-urusan nu kitu mah aya klasifikasi teh maksudna leuwih resepan mana itu bangan sakadar dibere tina humus anjeun mah selalu babarengan jeung kaula wah cek Sidina Utsman atuh paningan kula atuh kan eta lah mentak anak ke kan kitu tah mane aya tah mane kula macan dibere mane manggeus jeung bapa geus tenang mah hayu sagala rupa jeung bapa ngan ayeuna kan ku deuketna ge geus pohara jasa kos gitulah
bupati mere tah pudah tah Habib tah jadi pendek tah. Nah gitu kan. Ayo saurang apa kula tadi ayo bareng sa mobil itu mah geus kajeun kena kadar itu. Jadi dibere teh kena kadar itu. Takos gitu. Jadi kan aya nu dibere teh maksudna ngusir sebenarnya. Nah, eta lah ayo man kula macan diberekeun ayo urang bareng. Oh iya takos itu, masya Allah. Iya itu mah dibere cek Sina Usman teh kajen di mana. Ayo kula, ayo bareng, masya Allah. Eta keistimewaan semua modal ke sekarang. Al-ma'nal ijmali wa taikilai kitu manakan bangsa kesimpulan auradal musannif. Kaken sebagai musannif rahimahullah muga ngarahmatan ing musannif sallallahu ta'ala alimahaluhur ya Allah dalilan ing dalil lil qailina kadang kang ucap kabeh bi anna banil muttalib kalawan satuhune banil muttalib tahrumu alaihim zakat wa haram atas banil muttalib apa zakat li annahum ikhwatu bani hashim kena satuhune banil muttalib iku pirang-pirang dulure bani hashim fahum syai'un wahidun maka utawi ya Bani Muttalib Bani Hashim iku suwiji ku perkara kang suwiji. Falamma syarakuhum bisahmin dzawil qurba maka zamang-zamang sesekutan ya Bani Muttalib ing Bani Hashim ing dalam dunduman kang anduweni kapar kang anduweni karabat min baitil mal saking baitil mal hurrimatiz zakatu alaihim maka den haramkeun apa zakat ing atase Banil Muttalib lan Bani Hashim ka Bani Hashim kaya Bani Hashim apa zakat ing atase Banil Muttalib ka Bani Hashim kaya Bani Hashim qad istamarrat walatun lan teman-teman muslim tetap silih pika asih Banil Muttalib li Bani Hashim dari Bani Hashim fil jahiliyah wal Islam ing dalam jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah lan zaman Islam atau fastahaqqu musyarakatahum maka ngahak ya Bani Muttalib lan Bani Hashim ing sesekutana Bani Muttalib dan Bani Hashim wa ing kana gairuhum kin nasab lan sanajan ana opo ngabedaane Bani Muttalib ing dalam turunan sawa kepada Abdi Syamsin kaya Abdi Syamsin wa Naufalin lan Kinaufal illa annahum lam tastamir angin satuhune ya Abdi Syamsin lan Naufal iku ora tetep pemwalatuhum silih asih-asihane Abdi Syamsin lan Naufal wajaban lan ngajawab sapa al-qailun kang ucap kabeh bi anna Banil Muttalib bi anna Banil Muttalib kalawan satuhune Banil Muttalib la yalhaquna bi Bani Hashim iku orang nyarupaannya Banil Muttalib kalawan Bani Hashim fi tahrimiz zakati ing dalam dan haramakan ke zakat inna ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam satuhune ngawehaken kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum kada Banil Muttalib kana iku ana i'ta ala jihati tafdil lil istihqaq tetep ing atase arah-arah ngunggulaken orang nami ngahakeun at-tahlilul ladzi wallahu Bismillahirrahmanirrahim. فأثبت الله بها قلوب المحبين
maka letepaken sapa Allah biha kalawan huruf hadhil kalimah atawa salasa asmasani ing atine para muhibbin kabeh. Kama qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadawuh sapa Allah Ta'ala sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi atawa anas maka nurunkeun sapa Allah alaihim ingatase alladzina amanu ing katentreman ari wa asbatallahu lan tepakeun sapa Allah syajarat tauhid ing tangkal kayu tauhid atawa ing tauhid kang kaya tangkal kayu asluha sabitun fil ardi sabi'ah kang utawi akare ya syajarat tauhid iku kang tetep ing dalam bumi kang kaping 7 bal fis sara balikah ing dalam sapata wa far'uha bis sama lan utawi cabang syajarat tauhid bis sama iku tetep ing dalam langit ila ma fawqal arsy kamaring barang kang tetep ing dalam sadukuring arsy qala Allah Ta'ala ngadawuh sapa Allah Ta'ala ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha bis-sama ngalalakon tentang ruh tempat ruh jismani dina badan as-sadr ma'al jawari ieu mah urusanana nu dihareupan syariat muamalahna pagaweanana tugasna al-amalu bil mafruḍat timimiti parukuna Riyad Takrif Fathul Mu'in naik Fathul Wahab Iqna Tuhfah Raudhah Isbahara dikutak-katik masalahna sah asid batal sunah jawas dengan berbagai dalil tarik-tarik timbullah tarjih mu'tamad sahih asal dhaif qaul rajih marjuh jadilah kitabna menjadi i'anatul talibin opat cili jadilah Raudhah 24 cili jadilah etalah kutak natik masalah kos dijieunlah organisasi ayalah bahsul masalah dikeluarkeun debat kos kitu urusanana ruh jismani balik bahsul masail diberi amplop alhamdulillahirabbil alamin undang kiaina sapeting 2-3 panggung dengan julukan macan tutul Allah karim Allah karim naik urusan ruhur rawan al-qalb jadi di jero sadru aya qalbu tugasna ialah ilmu thariqah tadi syariat kuari thariqah
geus muamalahna tugas-tugasna nuturkeun ajaran-ajaran thariqah istighaluhu bil asma'il arba'atil ula bila nutkin wala harfin tanpa bicara tanpa harap. Asma Allah nu 12 terangkuman tina asma Allah nu 80 Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna falahul asma'ul husna fad'uhu biha sok undang geura undang ku urang sebut ku urang asma Allah tidieulah mahalus syugli wa huwa ilmul batin. Ma'rifat adalah natijah asma'ut tauhid. Dunia langit jeung bumi teu kaluar tina asmaul husna. Ketika orang ningali nurobah asma Allah al-muharram, ningali orang anu barahan asma Allah ar-rahman nu deudeuh ar-rahim. Ketika makhluk gede hampura asma Allah al-ghafur. Ketika makhluk keur meujeuhna galak asma Allah al-qahhar maksa. Ketika hamba Allah beberian pohara asma Allah al-wahhab. Itulah la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir suruh satangka al-musawwir dan selanjutnya dirangkum ku ahlina menjadi 12 asma. Nu 12 dibagi 3 opat. Asma Allah nu pertama la ilaha illallah Allah. Kemudian huwa terus al-haqqu naik al-jabbar, naik al-wahhab, naik al-fattah, naik as-samad, naik nu terakhir al-wahid al-ahad. Masya Allah ulah nu opat kadua nu opat pertama nu bila nutkin wala harfin geus bisa nyabakalan asal urangna sesuai jeung aturan. Roh urang teh wow jeung Allah tidak terkecuali seluruh roh wow jeung Allah. Di awak urang aya nur ilahi, di awak urang aya nur Muhammad. Asup ka awak urang anu materialis materi sebab dijieun tina anasilul arba ardu ma'un naru hawa diasupkeun roh nu suci ka awak urang nu pinuh ku nafsu sebab materi meujeuhna mun jelema resep ka mobil meujeuhna mun resep ka sisarwiti sebab sapagodos jeung nafsuna. Neuli naon bae hayang aya baso diteri aya si omai dileg-leg somai berbagai makanan sebab etalah awak urang
balik ke awak. Ketika urang neuleuh kendaraan resep baliklah ke awak. Pakaian-pakaian baliklah ke awak. Selama awak urang digugus seperti eta, roh nu suci teu timbul. Jadi lain kudu urang teh ngagali lain, tinggal disingkapkeun beja geus aya rohna di awak urang, kesucianna geus aya, henteu kudu digali singkapkeun. Sok geura mimiti buka bajuna ka tembong rembai ulu jabri goreng. Masya Allah kan siapa dasar anak buah sinden teh seperti etalah tinggal disingkap-singkapkan ke orang ayah di awak kurang nur ilahi. Masya Allah karim Nur Muhammad geus aya di awak kurang tinggal singkapkeun ngan ieu nyingkapkeunana lain cara nyingkapkeun si eta mah ditoel nyingkap sorangan atuh otomatis injection. Ya kari nah iyalah jang nyingkap genangan supaya timbul ruh asli. Ketika orang maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci pangeran abdi anu maha agung, asup henteu kana roh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, karasan teh sikur roh subhanallah subhanallah subhanallah, karasan teh kesucian Gusti Allah. Ketika can karasa berarti masih kene kalimpudan ku nafsu. Maka tina dedeleuan urang resep kana dedeleuan, tina dedengean urang resep kana dedengean, tina aambean resep kana tina aambean, tina kalazatan kangeunahan nu urang resep hasil tina lisan diantepkeun cilaka urang di akhirat timbullah ilmu toriko. Di zaman Kangjeng Nabi can aya gelar toriko sebab babari sumping ka Kangjeng syahadatan blak sorga kadeung nyingkap. Nah di zaman sahabat can aya toriko, mulai toriko di zaman tabi'in karak dirinya mulayan kablah di asbat tabi'in terus mulayan dengan berbagai cara jang supaya mun urang neuleuh nu kadeuleuh teh lain dedeleuan zahir, mun urang ngadenge nu kadenge lain dedengean zahir, urang ngambe nu kaambe lain aambean zahir, urang kalazatan nikmatan lain kalazatan jeung kanikmatan doh. Nah mulailah diopenan ieu teh nyilakakeun ngaranna nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, sanyana nafsu la ammaratun. Terjadilah kuari sesuai jeung ucapan Kangjeng hasil tina Al-Qur'anul Karim, aya nafsul mutmainnah, aya nafsul mardiyah, aya nafsul radiyah, nafsul lawwam, nafsul ammaratu bisu'i. Tina nafsu-nafsu etalah diatur ku ahlina, maka cara ngaturna sesuai jeung ahlina, yakni ahli thariqah. Kumaha Qadiriyah ngatur, kumaha Naqsyabandiyah ngatur, kumaha Utsmaniyah ngatur, Ghazaliyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, dan thariqah-thariqah nu lainna sarua intina adalah hendeuk ngamakripatkeun hamba supaya wauh jeung Allah, sebab roh urang geus wauh jeung Allah.
kuari teu wauh ka Allah kahalangan ku nafsu diatur teu bisa sakaligus ai lain anu dimurad mah ku Gusti ai nu dimurad mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti janu Gusti Allah hiji jalan jutaan jalan ku Allah dibere nganasehatan pamajikanna ka salaki mun urang boga pamajikan kos kitu nikmat amat ka ulah riweuh-riweuh lah ja Allah mah hiji ya Allah mere ka urang geus teu kawadahan geus teu kudu usaha ka lah urang saaya we irup urang ibadah ka Gusti Allah ka janu aya ge can puguh kadahat geus we urang ibadah ka Gusti abdi di akhirat kula babarengan jeung kakak ka surga asana tarariis atuh ngeunaheun teh pan nu di imah urang mah lain kitu ngaringkuk we ngaringkuk weh nyeklak hayam ya Allah galedeg sing jelger ya Allah ya Karim ya Allah masyaallah ai kurang deuk diinggeuskeun geus aya anak jeung bogoh dinu jelasna mah Pak ai henteu pan ieu kieu lalakonna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kos kitulah geus atuh ayeuna mah ulah bingung-bingung meureun di dinya makomna ya di dinya jelema lamun deuk dibere makom syariat atau makom syariat bae teu berani ngalengkah ka makom thariqah gangguan-gangguanana pasti loba emang ku Allah deuk diciptakeun di makom syariat meureun ketika jelema deuk dijieunkeun ku Gusti Allah makom thariqah atuh ngadukung sagala rupana ketika dihalangan ku pamajikan sakira pamajikan endek sia ka ditu berangkatnya aidek dijadikeun di makom thariqah mah selalu berani bae mungkin sauyunan jeung pamajikan atau pamajikan nu ngahalangan ditinggalkeun terjadilah nyana memang deuk diciptakeun ku Gusti Allah makom thariqah ketika deuk disampaikeun ka makom hakikat teu heseun atuh Gusti Allah mah ja Allah nu ngatur sagala-galana ge siga urang nu leumpang padahal urang dileumpangkeun ku Allah siga urang nu diuk padahal urang didieukeun ku Allah siga urang nu ngomong padahal urang keur dibere ngomong ku Gusti Allah siga urang nu salat padahal mah urang keur disolatkeun ku Gusti Allah siga urang anu dagang padahal mah Allah nu keur ngagerakeun dagang urang siga Allah anu bergelut di politik padahal mah Gusti Allah lah anu keur ngagurak-gerakeun anak ngan ngomong kos kitu teh ya kudu make rasa lamun teu make rasa urang di makom syariat tapi ngomong kos kitu cilaka teu bisa syariat bae moal didengekeun ku jelema oh jah hakikat mah teu kabeh genang Allah ngomong naon dia goblok sia dari beunai ngomong kos pasti kos kitu tapi lamun geus ka makoman atuh moal kos jelema usaha geus aya di makom usaha aju nganasehatan ka jelema lain kitu usaha mah atuh nurut sebab nyana ge berusaha usahana berhasil coba-coba kumaha malah minta nasihat coba-coba kumaha ieu kula ieu dagang ija naon gara rugi bae nu aya kieu ye atuh carana kieu didengekeun tapi coba Haji Pendi misalnya aya batur ngomong kula ieu kumaha rugi bae dagang kieu ye cek Haji Pendi ngomong naon suro ku sia bae heulanan sarekan suro bae ka bawah tah batur bae nganasehatan atuh dia bae heulanan jaya kadeuleuh lain nambahan pan beak tah geus atuh lalu ngomong naon tah tah gelut bae pan di makomna makomnya na makom diri ja bae usaha politik sarua bae komo ieu makomna makom thariqah jelema di makom eta ngomongna makom eta pasti kaharti jelema di makom hakikat nyaritakeun hakikat pasti kaharti sebab geus kaawakan usaha lamun geus kaawakan deuk naon atuh ka batur mere jalan ge geunaheun kieu geus kaawakan si eta atuh teu kaawakan ngalengkah unggal ngalengkahan rugi bela ainu tadi mah pandongeng teh deuk ditangkep tapi dibere order ai si mah lain mimitina dibere order kadituna ditangkep dibalik Allah mah hiji jalanna beda-beda nah iyalah
ketika urang dek wauh jeung Allah atuh kudu bebejana kanu geus wauh jeung Allah. Lamun urang dek wauh na ka syariat atuh neangan ulama syariat. Ketika urang dek wauh jeung Allah atuh bebeja kanu geus wauh ka Allah. Ngan jelema nu geus wauh ka Allah mah hesean nyaritakeun jelema, hesean nuduh jelema, hesean nyangka jelema wauh ka Allah dibandingkeun jeung nyaritakeun nabi jelas. Dibandingkeun jeung nyaritakeun Gusti Allah leuwih jelas. Tapi nyaritakeun kewalian leuwih hese lantaran eueuh jelema nu ngaku wali. Jeung ketika timbul tanda kewalian nyana sorangan nu nutupanana embung eta cenah aya pan nama Haji Supendi ahli ruhani Yayasan As-Supendiyah Al-Jahannamiyah. kira-kira itu ahli ruhani apa budak. Masya Allah berani ente jelema di kartu nama make ahli ruhani segala rupa torek rohani. Nah urang endek hayang nyaho ilmu hakikat atuh kahlina nyana nu geus ngarasakeun nyana anu geus datang di toriko atuh sarua bae. Urang mah nyaritakeun nu hirup teh nyaritakeun nu hirup cek Imam Syafi'i hayatul ardi didiam wa hayatul qalbi dihikam. Imam Syafi'i nyarita hayatul ardi hirupna tanah didiam ku hujan wa hayatul qalbi dihikam hirupna hate ku hikmah. Lamun jelema geus paham hikmah hirup hatena. Di antara kumaha mama ka Imam Syafi'i murid hirup urang lamun mengamati hirup taneuh ku hujan ningali urang tangkal korma harirup jukut harirup berbagai tatangkalan hirup. Tetapi ketika urang nyarita tentang hayatul qalbi bil hikam batu ge hirup. Loba waliullah nu ngobrol jeung batu mantak Habib Rozak batuna masyaallah ya beda dikit lah dengan dukun lah beda tipis batu ngobrol tangkal kayu ngobrol jeung wali sebab ngobrolna bila nutkin wala harfi atuh pan eta batu salam ka kami assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah kari tunggul korma nu biasa pakai cali ku kanjeng ketika diganti ku mimbar cerik teh kadege ku para sahabat kahingi eta kan jumud lantaran aya hikmah hayatul qalbi bil hikam. Maka waliullah jelema berpolitik di nu loba jelema resepkeun jasa jelema berekonomi di kerumunan orang banyak bisa ngembangkeun ekonomi. Jelema bersyariat hayang loba jelema mun yayasan hayang loba murid mun pondok pesantren hayang loba murid. Tapi ketika jelema wauh jeung Allah menyendiri lebih senang jeung leuwih rame sebab bisa ngobrol jeung Allah langsung. Ketika bisa ngobrol jeung Allah langsung Allah mewakili engke ka makhluk-makhlukna. Malaikat datang bisa diajak ngobrol, jin-jin Islam bisa diajak ngobrol, batu-batu bisa diajak ngobrol. Mantak wali mah kadang-kadang kos jelema langlang batu di kieu-kieu. Oh iya seri ditempokeun ku pamajikan salaki jadi kieu salaki jadi OTM kieu ulah kaget lamun waliullah ganti-ganti tasbih secara syariat nanaonan si gunta ganti-ganti henteu istiqomah amat. Aya suara-suara hikmah batin anu hayang dipake pakai kula rasa deudeuh jeung nyaah terhadap suara-suara tersebut secara zahir nanaonan gunta ganti ceda kudu istiqomah. Loba wali-wali nu istiqomah tetapi aya wali-wali gunta ganti sebab suara kadenge deuk kumaha bawa kula lamun Kangjeng Nabi Daud alaihi salam
ketika perang budak keneh panjana tapi ngelehkeun Raja Jalut kumaha eta ketika rek berangkat batu ngomong ya Daud bawalah aku ya Daud ihmil nih ya Daud batu ngaromong minta dibawa ku Kangjeng Nabi Daud begitu dikajepretankeun ngomong kan batu tenden kula ka dieu geus teu kudu kenceng-kenceng geus balangkeun geus kula mah asal tanda bae dibalangkeun set padahal mah kan TikTok hiber sorang set jeger ka hulu Jalut deuk kumaha coba batu na ngomong sorang mantap aya bae kurang tarekah kurang bogoh ka awewe ngaran Sarwiti urang Cikupa ditanya ngabalieur bae kedua kali ditanya ku urang nyiduhan katilu kali nyarekana ulah sambatkan aya ya Allah ya Rabb kama la yantal hadid li Daud alaihi salam wa kama la yantal hajar li Daud alaihi salam lain kol Sarwiti yes mantap mal diteruskeun direkam geus ya bacaan ku urang dak denen dihareup madep opat jihad ku urang sajihadna baca 63 sesuai jeung umur Kangjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim balangkeun ka arah imahna opat jihad opat batu balangkeun bismillahirrahmanirrahim atuh moal dibacakeun ku aing dia ngendahan melep jelema bae ongko deuk maripat endahan meletan jelema teu beres ieu bae. Nah, balangkeun ke arah imana asal batu raga deg nyana keur hees. Langsung pepen. Di mana di kau? Karak hiji eta, karak hiji. Nu kadua. Balangkeun oh, diuk nyana. Pendi mulai kaopat katilu set langsung muka bajunya sadang dan peting eta peting bersolek kaopat kali set keluarnya langsung aya di imah pepen kapendi kadege ku Haji Medi teh. Weh, ieu mah Sarwiti ye. Pen. Buka. Oh, siapa kamu? Saya kuntilanak, Pen. Masya Allah. Nah, iyalah urang cerita hikmah. Hayatul ardi bidiam wa hayatul qalbi bil hikam. Masya Allah kari lain lalagaan Imam Syafi'i lantaran jana geus ngarasakeun naon bae hirup cik Imam Syafi'i benda-benda mati nucak syariat ternyata melalui hikmah hirup mun Kangjeng nyaritakeun eta batu salam karasa kunyana oh sadaqta ya Rasulullah sadaqta ya Habiballah sadaqta ya Syafatallah ketika tangkal kayu salah nanya ingat ke Kangjeng sadaqta ya Rasulullah sadaq bahasa lagi geus beda jeung urang lantaran nyana keur berbicara jeung eta urang mah mun ngadaikeun nyana naonan sadaqta urang ngadaikeun nyana tah anu keur kitu sadaqta ya Rasulullah teu kahartikeun ku urang cek urang naon maca naon sadaqta pelbadinya sadaqta turutan ku urang sadaqta ya Rasulullah cek nyana naon sia ieu nurutan bae ulah saturut-turut sia sadaqta beda jana di alam itu bahasanya sadaqta ya Rasulullah karasa mun Kangjeng nyaritakeun salamna batu sadaqta ya Rasulullah lagi ngarasakeun sareng itu batu kayu sadaqta ya Rasulullah bener maha bener Tuhan lantaran kurang ngarasakeun nah lamun Ibnu Athaillah selama 32 tahun teu pernah teu amprok jeung Kangjeng Nabi unggal poe amprok jeung Kangjeng Nabi mun Tuan Syabdul Qadir geus teu kaitung di mana hayang amprok eta kan bil hikam ngaranna hayatul qalbi bil hikam nah bisa ngalalakon ka luhur langit urang ya Allah ya Rabb
bisa ngalalakon ka sapatala. Lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah lewat sumur Zam-Zam timbullah di batu Quran. Lamun Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan napak sancang timbullah di Pamijahan dan lain-lain sebagainya. Wali-wali Allah lain eta bae mentak aya bae isyarahna di guha ilah jalan ka ampel ilah jalan eta sakadar isyarat teu kudu kikituan. Nah iyalah manusia-manusia anu geus bisa ngatur ruh. Hiji ulah ria, ulah yang katangen, ulah yang kalem ku makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyawad urang piceun eta. Hiji be ibadah ka Allah nu rek ngaganjar Allah, nu teu rek ngaganjar Allah, nu ngarobahkeun nu nyicingkeun Allah ka Allah. Hese cenah Kiai uzlah singkiran jelema uzlah ka mana uzlahna ka gunung suka teu cenah urang ka gunung dileg-leg maung sia ih aya orai di gunung make aturan ti guruna supaya anti maung anti orai atuh aya anti ketika maung ka dinya set oh ieu masa pagodos jeung aing sarua jeung aing ja aing teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah kapagi jeung jelema ahli zikir oh cak maung teh ulah milu di tukang ngamakmu mau milu di tukang jol orai set kapagi jeung Haji Pendik ini mamang saku ya nyana beus la ilaha illallah gombal la ilaha illallah gombal yang tarik yang kenceng lu bacanya tetep gua caplok aja yang nyebut Mansur S kan dileg-leg wae sia bohongan cenah Mansur S kan nama Salome teman tuh kadinya aduh masyaallah kan aya aturan-aturanana urang deuk norikoh kudu ka ahlina meujeunna teu ka gunung meujeunna teu ka leuweung apakah urang di imah bae kumaha cak guru nu mantak murid di hareupeun guru kal mayit seperti mayit di hareupeun anu mandia tah kumaha cak guru bae deuk dikaallahkeun ku guru teh lantaran urang can bisa sorangan ka Allah ku cara gurulah ngutar atur teu meunang kaluar ti aturan guru boh babacaanna boh ngahadamna dan lain sebagainya la syekho ilang guru kecuali nana hiji bae sumundau sami'na wa ata'na lamun urang haju kaluar ti nyana ngajegang atuh boro-boro bertoriko ngajegang urang bae ngajegang jore ai awewe ono ngajegang deres ya tuh siapa mantep bae urang akan ngajegang teu beres siapa mantep baeran ibadah ke Allah teh horeganan aya nu khusus maka dengan doktrin guru Syekhul Mursyid nyana nyahoeun kana karakter murid andai kata nyana di masyik muridna di magrib bakal kajahoan kasalahan gitulah guru mursyid teu sambarangan nyana narima murid anu khusus lantaran dideuleu lemah-lemahna bakal jadi apa henteu mun dipelakan sebab kolbu bagaikan tanah ieu teh aya batuan ieu teh pasiran ieu teh gambrung dan lain sebagainya maka hanya guru mursyid lah anu nyaho ulah sieun tapi lantaran ku urang deuk berangkat bage geus diasupkeun kana kitu daerah wilayah cinta bae wa annan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna jadi wali lah cek urang mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina beres bisa gitu urang nama HS bae tapi urang jadi wali eta bae nu penting pasrah geus bae kos kitu nah ketika haul merek urang 1000 yang jadi wali ya geus beres engke gak dicoret jadi tuna ya Allah ya Rabb nah iyalah ketika berangkat dengan tata cara menang guru sesuai dengan aturanana
mujahadah muhasabah riyadhah dikersakeun ku Gusti Allah teh setahun 2 tahun dibere rasa tek Allah nangan hiji nyahoeun berangkat da urang jaku Allah ieu ngan urang masih di makom ikhtiar urang kan di pasahan ikhtiar sebab urang syariat engke mah leungit ikhtiar leungit teh lain leungit ikhtiar perasaan ikhtiarna dibalik sebab tauhidna dia bakal balik urang kuari tauhidna Allah aya dalilna aya dada melanana engke mah geus datang ka ditu ti balik sorangan aya dada melanana ya ne maluk dalilna aya Allah di balik sorangan urang nggak balik sorangan kuari wah tuh mikung sia akekok tama jalain balikeun perasaan sebab naon kuari kan perasaan cek Tuhan Abdul Qadir urang nu endeu ka Allah ketika urang geus usul mah korenganan lain urang ku Allah ieu urang ge ditarik kuari mah perasaan urang sebab urang kakarak berangkat ke syariat nang urang perasaan urang nu endeu ka Allah teh bahasana ge endeu usul ilallah bahasana ketika orang geus usul ya orang salah korenganan ku Allah ieu ja urang ge boga nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya kuari nikmat imdad geus aya diurus ku Allah oreng nang Allah kabeh mantak ahli Allah mah nyaritakeun bahwa korenganan leuweh nanaon nu aya ngan Allah sebab ilmu Allah ngaliputan ka sagala-gala kudrat Allah ngaliputan ka sagala-gala segala-galana eueuh nu kaluar tina ilmu jeung kudrat iradat Allah atuh endek nanaonan urang nyebutkeun eta makhluk yang asli nama eta teh kudrat iradat Allah jeung ilmu Allah nah tinggal tek be eta teh Allah ma fi jubati ilallah urang kos kitu akekok nah ieu mah kerja eta mah lain omongkeun rasa engke coba kitu rasa urang lamun nyaritakeun wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud lantaran naon lantaran urang mah maha hadis Allah maha qadim dikira ngahijina maha hadis jeung maha qadim kuari urang ngahiji jeung nu maha qadim wahdatul wujud atuh salah ketika urang geus datang mah usul pasti boga perasaan wahdatul wujud jaeuna naon nu aya Allah fana teh ngaranna neuleuwat jaeuna aya jak Allah sebab ilmu Allah ngaliputan kana saya muhit kasyaf inkishaf atuh kabeh ge eueuh nu kaluar tina ilmu Allah nah ketika unu kaluar tina ilmu Allah atuh kabeh ge tak katempelan ku ilmu kasorot ku ilmu teu kadeuleu nu kadeuleu ilmu Allah atuh Allah teh wahdatul wujud ngaranna eta lain caritakeun tapi rasa kuari urang berangkat bae engke ge bakal boga rasa mimiti kehadiran Allah diistihdorkeun heula usaha kehadiran Allah maha segala-galana tina bahasa la ilaha illallah Allah la ilaha eueuh horeng Allah eueuh nu kadeuleu eueuh nu kadele nu kadenge eueuh ja Allah teh padahal hakikatna mah kana illallah ja aya horejanan sebab karasa urang mah kuari teh syahadat urang ngabohong keneh ngabohong abdi nyaksian pernah sia nyaksian bahwa pangeran teh kadeuleu henteu pernah kadenge henteu bohong ngan emang urang mah syariat datang kadinya bae mantak la mabuda yakin fil wujud illallah ketika para wali Allah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian karasa pangeran iwati Allah karasa Allah nu maha ngatur maha karasa sebab aya di kolbu Allah dipuateun di dunia moal kapuateun tapi asup ka jero kolbu mukmin di kolbu mukmin aya Allah nu mantap cek Tuhan Abdul Qadir kolbu mukmin adalah Baitullah rumah Allah ketika geus aya Allah di kolbu teu kudu ka Mekah tawaflah di kolbu sok gerage ieu awak urang masjid nyaritakeun Masjidil Haram berarti awak urang nyaritakeun Baitullah berarti kolbu urang tawafan gerage tawafan nah aju bae urang meureum bae aing deuk tawaf heula ya bebeja ka pamajikanna mana kain ihram aing deuk tawaf salaki bareng ngaji di Cilongok jadi kos kieu ieu mah kudu dibakar grogol lain kitu aya cara-cara tersendiri tafakur ngaranna demantak diputerkeun tafakur teh ya fi medanil fikri la teu yanfaul goba eueuh nu mangfaat kana hate syai'un mislu uzlatin sesuatu model uzlah yadkhulu fi medanil fikri pikir nu lir teu beda jeung sirkuit kumaha ti setar balik deui ka setar balik deui ka setar tafakur seperti eta urang tafakuran geula ge kolbu urang maksudna tawaf tafakur teh sebagai di dieu aya Gusti Allah geus eueuh nanaonan
mulai orang makin merenung makin indah ayat tertentu nu direnungkeun geus sia mah merenung tapakur endahan kieu be teh kayak aya tapakur heula tadi ngirim karung 12.000 aju nu dibayar ngan tah lain tapakur gak hayal goblok tah lain tapakur beusi kadija tapakur ayeuna nu tapakur lain gitu tempat tadi aing boga kawau urang Cikupa SMS saya gelis jasa kayak waing tapakuran salah ngomong sia tolol nu tapakur si kadinya tak aya khusus jalan-jalan tapakur minimal 3 heula engke kadituna jadi genep tapakur napakuran nikmat heula Gusti abdi teh dibere nikmat ku Gusti teu eueuh ka aya ieu nikmat lain lalagaan sanggeusna aya ku Gusti dibere nikmat pohara dedeuleun dedengean amban segala rupa dahar nginum ngeunaheun Gusti tuluy dibere sehat beuh andai kata dibayar ku ucapan-ucapan bulu-bulu sabuuk hulu jeung saawak-awak ucapkeun syukuran ka Gusti atuh encan kabayar eta nikmat Gusti sebab Gusti nyaritakeun wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha Gusti abdi kumaha mayarna jeung syukuranna ka Gusti tafakurna tafakuran nikmat kuari napakuran parentah Allah anu jiligna ke kaditu bakal jadi ganjaran Gusti teh marentah ibadah Gusti setiap parentah teh aya ganjaran anu ganjaran Gusti teh bakal dibere sorga Gusti lamun sesuai jeung aturan Gusti abdi teh salat parentah Gusti hayang ganjaran abdi teh puasa parentah Gusti hayang ganjaran abdi teh zakat parentah Gusti hayang ganjaran sanajan ieu teh ikhlas anu kelas pangrendah-rendahna tapi karena datang kadinya abdi teh lantaran kabombroy ku parentah Gusti sebab di parentah aya ganjaran tapakuran kurang kuari larangan-larangan naon bakal jadi siksaan Gusti larangan Gusti neuleuh awewe teh larangan beuh mun ku abdi diteruskeun bae beureunanan abdi cukup kana neraka ku neuleuh si jahe bae ge ya Allah ya Rabbi tina dadahareun abdi teh kamari dibere ku bupati BHS aja dipake ceramah cek Haji Pudoli teh ya pede jasa Gusti cukup jang kana neraka pamere bupati cek Haji Pendi teh alhamdulillah kapanggih jeung Rano kamari ieu dibere ku Rano nu mantak haju gering nya eta akibat gadahar duit eta dikutuk ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi bu dipajengkeun di itu alhamdulillah Rano telah singgah ke rumah saya jadi satu kebanggaan horenganan jadi hijab ka Allah ku urang mah ditanang teneng bu dibejakeun ka batur tuh saya berdampingan dengan Rano Karno hebat kan horenganan hijab ka Gusti Allah ya satu kebanggaan naonan urang bangga ngahiji jeung jelema nu lain ahli Allah ka hijab tobat siapen ya Allah deka Allah mah lain gitu deka Allah mah sok garage ya Allah ya Rabb larangan-larangan nabi tina deuleu tina denge tina ambe tina kaladatan rasa tina lengkah-lengkah abdi jeung tina cecegelan abdi Gusti tina dahareun inumeun jeung pakaian Gusti andai kata abdi kena larangan meureun abdi kena siksaan tapakuran gerage abeh urang teh ti jihad nikmat bersyukur ti jihad parentah murni ti jihad larangan urang jadi bersih sehingga kalbu urang pinuh ku Allah Masya Allah ketika urang geus kos kitu jadilah urang teh termasuk jelema nu cinta ka Allah cek Gusti Allah sesuai izin Nabi aing nyaritakeun la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya anta habibi cek Gusti Allah anjeun kekasih kaula cek Gusti Allah Jibril ka dieu aya naon Gusti bejakeun ka seluruh malaikat bahwa aing teh geus mencintai fulan jeung fulan nu aya di kampung anu bejakeun dibejakeun laku malaikat Jibril wahai segenap malaikat nu aya di malakut Gusti Allah geus bere beja ka kaula bahwa Gusti Allah mencintai hambana nu ngaran Ki Anu putra Ki Anu ayana di kampung anu nempo kabeh seluruh malaikat breng ka dunya oh si eta otomatis ketika malaikat langsung memandang manusia-manusia dengan spontan mencintai tanpa bisa dibendung seperti etalah hamba Allah nu dicintai ku Gusti Allah karena nanaon di jero hatena hanya Allah
tapi teu sulung-sulung ke bakal jelema nu hasud, jelema anu suuzon dan lain sebagainya, eta mah manusiawi. Nyalana dihasudan kitu bae, disuuzonan kitu bae, diomongkeun kitu bae, sebab hatena dedeleuanana ge geus lain cara dedeleuan urang, dedengeanna geus lain cara dedengean urang. Nah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu. Geus lah nyana jadilah pencinta Allah, maka fasbatallahu biha qulubal muhibbin. Allah netepkeun dengan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, naik wari Allah Allah Allah, naik dan selanjutnya qulubal muhibbin. Ini satu kuari mah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Geus kulantaran kos kitu fa anzalallahu alaihim sakinatal anas, tentrem sebab bareng jeung Allah. Ulah-ulah jeung Allah urang jeung bupati asa nagara urang bareng jeung gubernur sa mobil rejeung kacana ge dibuka unggal aya jelema unggal aya jelema hayang kanyahoan haji pede jeung gubernur haji pede hayang jeung gubernur. Ada satu kebanggaan, siapa dulu dong ketika jeung presiden, masya Allah dipoto dan lain sebagainya. Biar tahu nih bahwa saya bersanding dengan presiden. Ada satu kebanggaan, ya kan cerita dunia, padahal hijab teh banggaan lu hijab lain ngarendeng masalah sarua manusia banggaan. Nah iya nu jadi hijab teh mun urang geus bisa ngarendeng jeung presiden jeung gubernur jeung bupati rasa kumaha masalah. Tapi ketika siapa dulu geus ngagejret ujianana. Nah kuari bagus lain jeung makhluk ni jeung Allah, masya Allah karim. Eta nyaritakeun kitu lantaran di qalbuna ya Allah perasaannya na jeung Allah. Geus kuari mah kulantaran jeung Allah leumpang asaku Allah, dege asaku Allah, deuleu asaku jaya Allah. Hatta ahbabtu wa idza kuntu ahbabtu kuntu aina kuntu lisana kuntu yadahu kuntu rijlahu. Geus leumpang nu kumaneh leumpang nang aing cak Allah. Urang kitu boga perasaan, urang nu leumpang nang Allah. Nyekel lain urang nu boga rasa nang Allah kabeh. Geus bae leungit kan ikhtiar wahdatul wujud da karasa ku sorang. Teu meunang diomongkeun hanya dirina nu boga perasaan. Nah iyalah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid wallahu a'lam.